cepret tengah waro cepret entong kana beungeut kudu kana sampai enggak tepan aing kokot nyarepanna ari manis teh budak saha nya budak sia langsung apanya hanya pada itu mah kita lihat ngas geplok bahaya ada RT langsung tepan nyamak yuk jeung bapak tepan jeung bapak hayu gitu ini jeung kolotna langsung lain ngomong hungkul tetepanan Allahu Akbar ini langsung jeung kolotna Pang Parman teh tadi teh anu mau cangcut langsung datang ke masjid sholat jangan tepat Allah sholat maghrib udah maklum sok bawa baheula mengaji tepat di masjid kayak ngaji nah hati kolot kayak ngaji di dia ya di masjid pematahan budak umur 7 tahun lain cina naon kan bae ada kumaha ge budak mah wajar Allahu Akbar budak budak teh apaan babaturan gigir ngeleng sok budak mah dihijikeun ku babaturan anak wah kumpa kabeh nyosod ka ditu nah aja dipisahkeun kurang teh dihijikeun dirangka perangkat hiji kolot hiji budak eta hiji lot eta hiji eta hiji eta hiji tetet lah dipisahkan gitu gak budak mah Allahu Akbar pas gerhubung oi jumahan tingali batur kursus oi halo kerjumahan seuri sabangun osok maneh budak leutik mah wajanna santong kolot Parman ulah kolotna bareng patut kaparangan ari imam aki-aki nih imamna aki-aki harus Allahu Akbar budak leutik si Marwan si Edi aya si Ujang wah aya Dede aya si Asep aya tik hungkul Bismillahirrahmanirrahim